Alhamdulillah menang duit. Pengaruh ngejalurkan motor iung kana kuncen. Tapi beli kenon yang paling duitnya. Beliin HP be lah. Sugan be. Menang HP nuram kilo. No minus. Nah bisa nonton Kuncen parah. Timeran nanti kan kana aing. Padahal yang sengaja ke motor kana iung. Emang kuncen aya? Cina ge gawe. Aya kamari mah balik. Tapi Cina ieu mah berangkatnya ke kota. Kumaha kuncen legegnya? Atuh biasa. Arek lembur teh nu ke kota. Legeg ka dia mah motor, make masker. Proses kesehatan cenah. Naon proses kesehatan ik? Tinyo aing ge, diasupan otak aing mah. Ari dia tadi ngomong cina ngajalur motor satu eta. Kuncen kamar nyar motor. Jeung naon tuh? Jeung dilalap. Atuh jeung dibeli lah, jeung dipake. Nanya bae nu kitu ge. Kuncen beli motor? Oh, kok dijalurkeun kana iung. Ada yang makan gak iung dijual motorna. Cina ge kamari mau motor, naon tuh meuli deui? Tama kamari mah boga mandorna. Tama kadi jeung dibawa ka di doang lah balik. Oh, laju motor iung dijual baraha? Dia dong Wawan, tuh tanya bae. Saha Wawan? Jadi dia norakna. Atuh eta teh tuh nyatanya nusok mau kamera. Wartawan tama ik. Jadi dia soto amat. Almagan aing. Kampung sepi amat pan ya. Ari pikir ke mana? Dijual. naon tuh dijualan yung? Keharti aing dia. Atuh biasa bae sih dia. Atuh dia padat kapake ku dia motorna. Atuh aing balik kumaha yung? Geus gampang eta mah, ulah dipikiran. Kolot aing segang ke marah lamun nyahoon. Geus kot dia mah urusan aing tah mah. Dia mah teh nyaho kana kolot aing ieu. Kolot aing mah galak. Raku. Dia mah puguh kolot aing mah main teluh-teluh bae yung. Bener sih man. Serius, jeung naon aing bohong sagala yung. Waduh, aing modal geus kieu mah. Dijual kana satu motorna yung. Kana kuncen. Terus kuncinya ka mana ku ari? Teu nyaho puguh. Dona geus berangkat ka kota eta gawe. Waduh. Aing. Pokona mah lamun kebuk bae butung dia nya, ulah salahkeun aing. Eta kiriman tina abah aing, moal salah pokona mah. Terus kumaha teh ieu man? Diajul bae ik harga timah. Diajul lah ku pikri, sabar ditaek. Laju di kamar teh menang loba tangkil mah. Seutik, aing sinu nu bogana datang. Mau ped amat dia ku ari. Hei, Rob. Sana ngajual HP. Jeung saha dia HP? Jeung aing lah. Buka duit gitu dia. Boga lah dibere aing ku iung. Ngajalurkeun motor teh kamari. Dia mau dibere. Aing mau tidak dibere saperak-perakatan ke kuncen. Karunya amat dia. Ulah seri dia. Sahanya nu kajual HP-nya? Kek. Hopul aya. Saha? Geus mau jadi mulai nyaho. Dia boga duit teh baraha ku ari? 700 yo. Tapi hengram tilu no minus. Biasa paling kita mah cuma minus pemakaian doang. Rada lecet calitik mah. Geus teuin man HP-na. Kayak tangguhan di dia. Hayo ik. Kemana? Geus tunturkeun aing. Waduh. Yung. Man. Beuteung aing kembung man. Yung. Nadanya. Lain keun ieu mah lain. Waduh. Tinyangka aing kana dia yung tinyangka be pokona mah tinyangka yo. Aduh. Ngomong ngana yung sa nu ngareunaan dia. Aduh. Kuncennya Lain. apaan? Lain. Terus sayung. Lain keun ieu mah aduh. Waduh. Coba-coba dia kok yang dicek yung. Waduh. Kiriman tina abah aing ieu. Lu bener dia man. Wah, bener yung bener. Tina gerak-gerik lagi kiriman tina abah aing ieu. Terus aing kumaha ieu man. Kek. Aduh man. Man, asal nek bijil man. Na beuteung aing man. Bener
bener yuk. Bener, tina bau-bau lagi yuk. Kiriman tina kolot aing tina apa yuk. Yung. Yung. Kuno ada yung. Ngimpi aing. Ngimpi naon? Ngimpi dikutuk deui. Ada. Ngalunjak deng sikeun aing. Dek naon daya ka dieu? Oh, enggak. HP dia nek dijual tuh. Apa naon? Ih, atuh HP, jekri tuh aing pernah dia ngomongin HP. Waduh, beraku HP asmanku yang dijual. Geus kamari bae ge motornaku yang dijual. Kenaran dia rak. Gan yang lu kecampur. Weh, ngalunjak amat. Ih, pan, cengar tampiling ambrek boa. Sampai lengek. Tampiling tutup koeng. Enggeus sih, kalah haliwu. Atuh orok lagi ngalunjak. Ih, Tapan ngomong mekan asman. HP na ge boga asman boga aing. Hoi, Bungaok. HP dia nek dijual tuh. nek naon tuh dia? Weh, enggeus mah loba omong. Mentak digayam koeng. Kubat dong baroga duit bae tadi ya. Macem-macem ngomongna. Dakanya hoek, bayangnya hoek. Weh, dia ngalunjak amat kan aing. Maaf. Abang ngajak gitu sih. Maaf. Enggeus loba nanya. Boga duit moal barang yang ka dieu. Mal dijual. Geus mah motor yang dijual ku iung. Pira aku HP yang nek dijual deui, ngadon kolot aing. Oh, ngamuk. Non motor boga dia. Hooh. Ih, parah gayung. Geus meunang ajab ge teu kapok bae. Parah iung mah parah. Tah mah parah. Bang dibalikeun deui. Da ge neul kuncen teu. Oh, gua kuncen teu isuk tadi geus berangkat ka kota deui. Waduh, aing. Kumaha ya? Ih, kalau ngampun kuncen. Geus mah jari HP Bungaok mau dijual mah ik. Hayo. Ka mana deui, Pan? Kamana nu meuli ku sepi kamana. Warung makin ka dieu makin sepi. Alhamdulillah, ya lele aing hooh akhirna kajual. Pangaruh baik, ku aing dibawa ka kota. Tapi hulu aing nyeri ken, hela lanjung mabok ieu beus. Aduh, aing. Nyerobatil aing ya. Aduh. Neng, bisa obat Neng? Obat naon? Obat nyeri hulu Neng. Baraha. Atuh hiji bae, lo seueur bisa torek. Pira aku torek. Neng mah teh hun. Jae sih minuman eta bae, jitu torek-torek. Encan bae kayak karasah beul-beul mah. Geus tuh cokotkeun. Atuh biasa bae sih, ulah bari ngerang. Yo, Bara ieu. 500. Yo, tah torogan 500. Hi, naon tah 500 nama. Nu semua jadi torok bae. Geus sih, waduh. Aing. Aduh, heuh aing nyeri amat ya, Gusti. Yo, Nun ya. ya Allah, aya nu meuli 500. Kumaha aya tuh? Kayak dauk laik. Aya tuh. Oh, teu dijual full. Ih, kumaha ieu dari ya? Kayak tenang ku yang disiarkeun deui gampang tah mah. Geus beje yo anjeun sorangan bae. Geus ka diburu emen teu upah ya, pernah nyiarkeun. Ih, hayang amat barang eueuh pira ku minta upah. Atuh upah capek. Sabodo amat jaing mun teu nitah ieu. Geus beje aing mending keneh mabur yo. Teu jalalas bisnis daria. Oh, tadi apul. Setor doang. Na kuncen aing teu meunang, na apple teu meunang. Hirup capek teu kapake. Action. Bener iung, bener. Tina gerak-gerik lagi. Ini penting apa ini yuk? Teu salah yuk. Tunggu saya kumaha ieu man. Aduh. Aduh man. Jangan kalau teh jemur aing man. Aduh.
bau-bau daging betina abang. Serius yo. Action. Woi, kenalan dia Rak. Dia kenapa ngomong? Lagu tak kuat ya. Action. Kenalan dia Rak. Ayo.